belum talanan acan aing itu kumaha turut-turut teh. Masalah Chan. Naon aing madang daunan teh ah. Nya yur. Di warung dia tuh nyokot ceneng. Oh, abi mah teu kabagian yang kolna itu boga benteng ngaredok. Bang ho koplok mah betul teu kabagian. Tadi tukang warung oleh hanana batur balanya. Oh, moderakeun. Atuh lagi mah aing hehene aing. Nyanyi eta teh lain meuli. Saya memang kolna eta merek. Sama eta. Astaga, entah atuh nyai teh ku deui nih. Rek ngaredok itu benteng naya yang kolna bu. Eta teh manehna ngaredok lamun ingeteun ka aing. Aing jeung ngasop engke mah nyusul ka dieu geura. Iya sakieu tah. Ya apa karingan ya leuweung kan daharan geuringan teu. Tuh 2 lemar mah tuh. Itu mah atuh nyai setorian we ka warung ka itu cik. Di warungna. Lain di warung kan kudu patut mah koret ngopet lah. Koret naon buku teu kabagian. Ya betul teu kabagian. Tadi batur teh balak-balak kok ieu nu laut. Kata imatan abi masare kana kuda. Oh mah tak koplok lah. Solo asal. Boleh datangan di lami anu kieu ge. Emang gablek inung. Tuh ka eta oge molor oge waktu olah kurah koreh ka inung geura. Aing mah nu mere teh. Upa aing mah unyak anyuk. Pate mah paribasa ngomongna teh geura. Teu kabagian anu balanya di warung teu kabagian. Kadang ngahaja meureun kitunya. Heeh, ngahaja cuman inung ge itu cuman aya di inung cuman lah. Gusti da kasieun lapur. Kasieun kudu dikuruduk deui. Kumaha heran teh jelema tah. Alasanna teh paribasa teu kabagian atuh pantes ngajadog mah ngeureum maneh. Cara aing aya boga duit keruduk aing mah. Teu waleh we ngajingjing. Mayana kumaha engke we.